Ya imah target lain. Gerebek langsung. Langsung gerebek. Kumaha ieu komandan? Langsung asup wae. Duh kayaknya. Sok kumaha mimitian? Urang di tukang nuturkeun. Cisuk sia heula mah aing geus teu aing mah komandan sungset ieu lah. Aing nuturkeun ti tukang. Ah, tong kitu komandan. Urang mah ngora keneh. Urang mah anak buah di bawah maneh. Urang mah sieun pae mun asup ti urang mah. Maneh we heula pamane mah gajihna ge leuwih gede. Cik atuh sing gaji gede ge ai pae jeung naon. Geus kuat sia ti lah yang dipecat. Kuat. Tuh atuh ah. Tuh berak ieu. Dobrak tuh. Jangan bergerak. Awas euy kosong. Itu meureun. Saya tangan kadinya. Oh, woi. Tuh we tangkap. Ke sana ieu. Maju ke mana dia lah? Maju dia lah. Ampun Pak. Neng. Oh, komandan, ampun. Jangan bergerak. Iya, bisi. Langsung bawa ke kantor, Pak. Sudah yang beja tah. Ade tuh. Lah, penting di sini, komandan. Bilang. Nah itu saha euy nu ditewak. Kunaon nya bawa eta anu nyolong. Ah ieu mah kudu laporan euy ka RT bisi kunaon naon. Ya naon ieu ya saha nu ditewak. Nak gua jelaskeun tah. Ieu teh terkena kasus nama apal kasus naon urang mah sok poho komandan jelaskeun ku sarangan aduh ampura ya urang mah pohoan. Jadi ieu teh hacker Bu, anu geus ngabocorkeun. Nah, iya anak buah bocorkeun. Kenteng meureun komandan. Aing mah jadi ngabocorkeun kan teh. Data bank, data keuangan rakyat. Gitu. Meureun Itulah komandan. Bu. Cia atuh ai kieu mah kedah laporan heula ka Pak RT nging paduai nangkap ayo ka Pak RT heula. Ah, lapor ke RT mah liladi panjang deo komandan. Tuh we lah ditangkap. Yang ditangkap ta maneh? Yang ditangkap. Yuk, ulah sok Tolong, Bu. indit. Yuk, halangan Saya Bu. jalankeun tugas. Awas. Pergi. Tolong Bu. Aing mah kumaha itunya euy ke bebe jak kitu ka RT ieu. Ah bebe Jawa mah mapi beneran euy. Kita minggu makan libur, malas nguruskan surat-surat menyurat pengaduan ke kantor. Panas di kopi, di ketua RT teh, newasan duit teh, duit teh. Pak RT. Aduh. Pak RT ya. Aya kabar Pak RT ya. Aduh capek aduh. Pak RT ya tadi. Orang teh kapan eka warung. Nah eta gegereun imah anu itu ding anu belah biru eta warna biru. Aya nu ditewak Pak RT, aya bebeja teh ka dieu. Hah? Ditewak? Kusaha? Ku intelnya. Ya ingat apa nih? Nah, di mana gitu, Riz? Intel meureun Pak RT lain itel mah atuh HP urang. Kumaha atuh ayeuna Pak RT itu kalah dibawa indit. Ya urang kalah deg-degan kieu urang capek deui lulumpatan kumaha ieu Pak RT hayu kumaha ieu. Ih, atuh nu kitu mah lapor ka eta ka keamanan Hansip Riz. Jig, urang mah bapagawean ieu euy. Nah atuh Pak RT nya nuhun ya urang eka hansip aya nanya. Padahal mah aing bapagawean aing sare. Jadi kami berhasil menangkap seseorang yang terduga sebagai bejorka. Ini sangat meresahkan masyarakat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita telah menangkap bejorka yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Ya, Semoga benar kedepannya dia mencuri lagi. FT 22 tahun yang merupakan sosok di balik hacker Bjorka di Aduh. media sosial. Bjorka Meski begitu, publik ditangkap kemudian ieu. meragukan keaslian sosok Bjorka. Ya iya masih galahin bejorka euy ieu mah. Da tukang gorengan nih. Nya kocok kieu aya. Berarti masalah tangkap. Bari polisina juga make kolor duaan. Polisi Indonesia make kolor. Kacau ieu mah ya. Pak Hansip ya. Aduh kira. Naon ya. Aya kabar sih ya.
tadi teh kapanan urang teh ka warungnya tah di deket imah anu biru teh aya nu ditewak Pak Hansip, terus polisina teh 2. Tuh nu ditewakna teh di tengah hiji, terus make kerepus teh ka ciri banget. Nah, urang tadi tegas ka imah Pak RT. Cek Pak RT teh cenah titah ka imah Hansip, jadi urang teh ka dieu kumaha eta Pak Hansip? Ditangkap. Pan ieu aya nu ditangkap mah ieu mah hacker cenah Bejorka. Tadi sakit tuh ditangkap di situ, Cek. Duh, kumaha teh eta RT ning deglug kitu aing mah. Ka ieu naon? Ka masyarakatna kalah kitu. Kumaha teh disempeurkeun ka ditu? Ya tuh cuca cuang bebejang ka kolotna sugan aya di mana? Yuk, kat memeh yuk manten. Atuh yuk sabarkan we yuk. Ini sangat meresahkan masyarakat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian bodoh banget. Sebenarnya itu bukan saya. Kalian terlalu naif. Akan saya bocorkan data instansi kalian. Puji syukur kepada Tunggu saja. Aku juga sebenarnya suka sama kamu. Tapi bohong. Thank you.